ngobrol ke kamari tuh nyata abdi mah cenah ka guru bare nyebatkeun wali teh aduh bingung cenah. Nah eta da aya katerangan la ya ripul waliya ila waliyu sia mah bodoh geus ka guru teh nekankeun wali mah jelema kieu eta pedah nyebutkeun ari abdi cenah rek nyebatkeun wali ka guru atuh dah cenah la ya ripul waliya ila waliyu berarti urang kudu jadi wali heula sia mah jelema goblok geus sakitu. Itu eta mah keur nerangkeun lamun keur ngadongengkeun ya ngadongengkeun para wali gitu. Terus nyebutkeun anjeunna teh wali tah moal pati-pati nyebutkeun wali di mana-mana anjeunna sanes wali gitu. Eta mah keur ngawayangkeun manya si ari urang teu ka guru gitu teu nyebutkeun wali berarti sia jelema naon jelema naon ayeuna jeung make rek mikir heula ieu teh rek nyebutkeun wali tapi abdi teh bingung kan sanes wali abdi mah sia mah ka guru rek nyebutkeun wali make mang-mang sagala omean deui euy ngajina omean deui ka guru rek nyebutkeun wali kumaha mang itu wali lain mual balik ana urang di mana-mana seorang muridna ya urang teh heukeun bae walaupun can puguh ge nya urang teh muridna heukeun bae anggap we muridna we kitulah geus ngaragancang ana urang seorang muridna ka guru rek nyebutkeun wali mang berarti sia ngaguruna mang berarti aya ngaguru mang lain berarti sia teh lain muridna tuh gitu. Angeuseun ajan ku batur disebutkeun wah digogoreng ceuk aing mah wali geus titik teh kumaha ge gitu. Ceuk aing mah wali ceuk sia rek nyebutkeun naon sok naon ceuk aing mah wali berarti sia nyebutkeun kitu jeung aing heula gitu. Ari ka guru mah ka guru teu meunang aya naon aya goreng saeutik teu meunang ka guru. Ayeuna di mana-mana urang nyebutkeun ka hiji ulama nyebutkeun guru tapi urang teh aya sangka goreng aya we sangka goreng nah kieu ulama teh berarti geus gagal ka guru mah kudu lamun bodas yang bodas we terus hejo eueuh beureum eta kakara guru aya masih kana tanda tanya jeung make mang nyebutkeun wali mah lain berarti maneh teh lain murid apa ku guru dititah nonyok we ya urang berada mikir heula nya tah apa mah mata anu saur pangarsa akang santri taat terus ilmuna manfaat sok bawa wae nya heuh kudu dibolak-balik we santri taat ilmuna manfaat santri khidmat umurna barokah umurna umur teh hirup tapi da dituna umur lain hirup umurna barokah eta apa mah kitu teu ku guruna tonyok we mangke mata ka apa mah ka santri nu kapungkur lamun eta teh langsung bawa bedog kadek gitu nganyata kitu soak teh soak kela mikir kadek entongnya tadi ari apa eueuh aya mikir kitu apa pikiran aduh kumaha kadeknya aduh saha eueuh kadek tonyok we asal dititah guru apa kitu letak apa mah bahasana ge aing mah lamun guru ka neraka rek ngilu aing mah tah eta saking yakin lain hartina teu guru rek asup ka neraka hartina saking eueuh salah menya guru asup ka neraka manya aya tekad kitu artinya saking buleud kayakinan
saking bulat keyakinan. Urang mah nyata kitu. Nah, masih kena saur apa mah kuai-kuai. Kuai-kuai. Benar gitu. Metak panghese-hesena dengan guru mursid mah. Tan di mana-mana urang plek gitu berarti eta teh urang teh geus bener ngaguru. Teu aya naon. Ya moal teu aya di piwarang teh teu aya mikir heula. Langsung. Jika ajudan ka dunungan ditembak mah tembak kumaha langsung jeger teh mikirna naon tembak sia tembak der itu eta jika gitu tah ka guru teh jika gitu urang mah ka gurunya teh kitu teu nekadkeun wali ka guru lain ge ngaguru matak anu nyaan mah model nyamat-nyamat teh datang buya apa kumaha cumantel kan urang mah juga pun guru kira sia di papatahan bab tasri sebutkeun pun guru mohon eta teh pun guru waduh bismillah